Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten wargi-wargi sadayana. Oke, wilujeng sonten ka Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji Dedi Mulyadi. Anu mana dinten kamari dinten Mingon aya berkunjung ke Kabupaten Tasikmalaya, nyaeta ka Masjid Agung Kabupaten Tasikmalaya. Pami di daerah abi mah disebatna teh Gebu saurna teh. Mung abi kamari maklum abi di pasisian minim informasi panginten janten terang aya Pak Dedi bade ka Gebu. Pami aya ka Gebu mah panginten abdi oke. Insyaallah hadir. Mung da nyakitu teh tebih di abdi mah janten informasi di teu aya di abi teh janten terang. Pami terang mah insyaallah panginten abi ge kamari teh bade dongkap. Alhamdulillah mudah-mudahan Bapak Gubernur Jawa Barat atanapi Bapak Aing sing aya dina kesehatan, keselamatan, seueur rezekina supados tiasa berbagi ka rakyatna. Abi ngadukung pisan kana naon anu kebijakan-kebijakan Bapak Gubernur kita atanapi Bapak Aing. Anu mana direspon didukung pisan ku warga masyarakat Provinsi Jawa Barat. Sakitu wae panginten ti abdi ngaraosan kamari aya Bapak Aing ka Gebu mung abi terang janten teu tiasa dongkap gitu nya ningali atuh kandenan pamit tiasa mah hoyong tiasa sasaliman sareng Bapak Dedi Mulyadi teh. Lima abi masuk lalaja we mohon dina YouTube Dedi Mulyadi channel. Yang abi salah sawios pengikutna tanapi penggemarna fans berat panginten abi teh sepisan ka channel Dedi Mulyadi teh. Sakitu wae anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.